musuhan barudak sareng incu Adam ti jalma-jalma kafir. Lanjut, Bu. Ibu lanjut. Sareng nyarios kaleresan parantos sumping sareng kabatilan parantos binasa. Saestuna anu batil pasti bakal binasa. Sareng kami parantos nurunkeun Al-Qur'an anu mangrupikeun ubar sareng rahmat pikeun jalma-jalma anu iman. Sareng Al-Qur'an moal nambihan ka jalma-jalma anu ngalakukeun kalepatan tapi ngan ukur kaleungitan. Maha suci Allah, Gusti anu maha suci tina sagala sifat anu dipasikeun ku jalma-jalma kafir. Sareng mugia perdamaian sareng Rasul sareng puji kagungan Allah Pangeran Alam. Lanjut, Bu. Umur kandungan 5 bulan. Saatos halamatan 4 bulanan, diayakeun deui hajatan umur 5 bulan ke kandungan. Aya kabutuhan pikeun ngayakeun syukuran unggal bulan ganjil umur kehamilan. Dina umur kandungan ieu ngayakeun perayaan bangsal. Bangsal anu disimpen dina mangkok sareng luhurna ditutupan ku daun walu. Harti kecap bangsal secara meonomis sami sareng kecap bangsal teu tuah. Sedangkan kecap walu secara metonomis sami sareng caket kana kecap waluya. Janten tujuan utami ngayakeun hajat bangsal nyaeta ngaleungitkeun sadehan nasib sial sareng ngagentos ku kawaluyaan. Lanjut. Umur kandungan 7 bulan. Syukuran anu katilu diayakeun dina waktos 7 bulan ke kandungan. Mangrupikeun syukuran anu paling ageng di antara opat syukur. Syukuran ieu biasana disebat tingkeban atanapi babarit. Di Ciamis, babarit disebutna di Majalengka. Saatos tingkeban, janten tanggungan paraji atau dukun pikeun ngurus anu nyandung. Tingkeban mangrupikeun perayaan kakandungan anu paling meriah tina upacara-upacara sanes. Kusabab seueur proses upacara sareng seueur kaayaan anu kedah dicumponan, dina yuswa 8 bulan perayaan kaopat diayakeun deui. Syukuran ieu disebut kabur sareng sedekah lampu. Lolos atanapi kadaharan anu didamel tina tipung beas, gula sareng dibungkus dina daun cau. Janten nalika ngalahirkeun orok kaluar kalayan lancar sareng aman. Sedengkeun lampu ngagaduhan maksud yen orok dilahirkeun kalayan hate anu caam. Biasana nganggo lampu cempor atawa resin atanapi lampu luar. Lanjut, Bu. Biasana acara 7 bulan ieu dilaksanakeun ku ngamandian istri anu hamil heula. Istri nu hamil dimandian ku cai kembang sareng ku linggih dina kursi anu disayogikeun. Sareng nunda kalapa sareng endog dina pangkonan istri anu hamil. Kalapa anu dipilih pikeun ritual nyaeta kalapa koneng anu bentukna ngora sareng bentukna lonjong. Sareng jalma-jalma di bumi nyebat kalapa atawa keding. Sedangkeun endog nganggo endog hayam jago saatos dimandian. Istri langtung ku ngaleupaskeun kalapa sareng endog sasarengan nalika kalapa sareng endog murag. Kalapa eta dicanna ku istri anu hamil atanapi mitoha. Anu ngalambangkeun kabagjaan anu ditampi ti kadua kolotna pikeun kalahiran cucu anu aman. Sareng endog anu murag ditincak ku indung hamil. Panetasan endog ku cara anu gampang ku ditincak ku simbol gampangna proses kalahiran indung. Ieu anu dipikahoyong ku kulawarga supados proses kalahiran gampang sareng lancar. Lanjut, Bu. Sareng saatos acara mandi parantos rengse, sistem bacaan dimimitian sareng sistem bacaan sami sareng acara 4 bulan ku ngundang masyarakat pikeun ngadoa pikeun jabang bayi dina rahim sareng saatos acara rengse. Salaku bentuk rasa syukur salaku oge masihan sodaqoh ka masyarakat anu nyiepkeun waktos kanggo ngahadiran sareng ngadoa pikeun calon orok dina beuteung indung.
Sahawai anu hadir Sawai anu hadir di pasihan nasi pikeun didahar dina tempatna. Sareng di pasihan sangu sareng kue atawa berkah anu parantos dibungkus rapih kanggo dibawa ka bumi. Pantrangan. Henteu kirang ti 31 pantangan atawa larangan pikeun istri anu hamil. Kalebet teu kedah bobo tanpa bantal sabab tiasa janten masalah nalika ngalahirkeun. Teu kenging linggih dina panto atawa panto kusabab tiasa sesah ngalahirkeun. Biasana disebat ngalong. Henteu kedah tuang endog indang sabab engke anak panginten borok dina sirah. Henteu kedah tuang nanas sabab murangkalih panginten kabeulit. Henteu kedah ngaraos hansuk atawa sayuran atawa angeun langsung kana sendok sabab murangkalihna awon. Salian larangan atawa larangan pikeun istri anu hamil, aya oge pantrangan atawa larangan pikeun salakina. Di antarana entong mencit sato, entong nyiksa sato, henteu mincing, teu tiasa ngalawan hayam jago, teu tiasa ngalawan domba jeung sajabana. Sareng oge jalma sanes ulah nyinggung istri anu hamil. Upami suami istri kapaksa ngalakukeun anu haram atawa nistana, aranjeunna kedah nyarios sapertos kieu. Utun inji hayu urang motong hayam tapi kale dilakukeun ku sapotongna atanapi potongan anu sanes. Hatur nuhun sakitu anu tiasa kapihatur hapuntenna tina samudaya kalopatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu, bade tumaros pami maksana henteu mincing teh eta teh kumaha? Tapi ibu da abdi ge terang mincing teh naon. Ibu mikrofona.
Oh, tiasa Bu, jawab Bu. Jawab aja Bu. Ibu jantan. Mohon. Jadi tadi teh kan soal nanti henteu micing. Nah, terus dina mincing teh sahur medis teh kan nguseup. Nah, payentan anu dina nguseup teh kan sok nganggo umpannya umpan kawas cacing gitu. Nah, itu jadi ulah asal megatkeun si cacing eta na pangintennya teh ulah jabrah atuh. Ya gitu sih. Bibir lauk lain. Pilihan. Pegat. IPA 4. Ibu pamiku opatan boleh? Dapat.